Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Mutiara Nur Azkia. Abdi di kelas 10 bahasa. Ayeuna abdi bade ngerjakeun tugas nyanyi bahasa Sunda. Abdi jadi pesan sederhana, untuk semalam jadi putri. Abdi kudu milarian pakai carana, ku abdi dipelajari. Kucing di istana keluar di anak, sekolah khusus kerajaan, dunia magis gunung dan api. Abdi teh bisa cari jalan, jadi keluar di raja, mencari jalan sapang poe bertualang. Dia lokos abdi, dia diri abdi Sofia Kahiji. Atur nuhun.